Yang Gatot Kaca, ayo baraya. Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel wayang golek Gatot Kaca. Nanging ieu teh kayuna ageng teuing urang bagi dua heula baraya. Ieu teh kayu naon baraya? Ieu sanes kayu albasiah nya nu biasa ku kuring diangge gitu. Ieu teh kayu hade baraya tah di Bogor mah saseringna gitu ngangge kayu kieu tah padahal mah kapungkur mah komo gitu. Tah ieu menawi aya nu uninga di kayu naon tah baraya tah. Lajeng we urang kana proses ngabakalan heula ieu teh tuh urang pasek heula tah geuningan bisa teu kabuka baraya. Ayeuna urang kana ngababad atanapi mapasan ieu supados opalnya bentukna gitu kedah diopalkeun heula kin kangge beungeut sareng kangge pengkerna ieu teh urang pola heula baraya. Tak teras wae ayeuna urang babadan urang papasan ieu bagian pinggir-pinggiranana tah baraya resikona upami kayu kos kieu teh sok sawareh teuas sawareh hipu nya kumargi meureunan anu teuas teh osok anu palebah caket kulit gitu. Tah bagian nu hipuna nyaeta bagian anu jero tah palih dieu ieu teh sok rada hipu gitu. Teu jeungjing teu nu kieu ieu teh kayu baraya sami wae. Nanging ieu upami tos naon tos kering geunaheun ka cida ieu teh dirautna baraya jeung ngahamplasna oge geunaheun gitu enteng tereh ieu tereh leucir baraya teu ngabulu kitu tah. Upami seueur mah mending tina nu kieu emang oge. Tah teras wae ayeuna ieu urang ragaji pikeun beuheungna oge pikeun gelungna ieu teh sami urang rada serongkeun nya baraya urang rada naon disebutna mencoskeun supados ieu teh katawis engkena teh tungkul tah kieu meureunan naon konstruksina baraya upami dina bangunan mah meureunan ieu teh pondasina heula kumargi meureunan sagala rupa ge kumaha pondasi panginten. Tah ieu wayang golek Gatot Kaca mah dasar area oge apal da naon fisikna atanapi buluh geukanana nyaeta tungkulnya. Sanaos Gatot Kaca mah gagah sakti mandraguna otot kawat tulang besi teh geuningan. Tapi angger anjeunna mah ngajungjung tinggi adab kitu tah. Teras wae urang kana ieu fokus deui kana ngabakalan heula ieu teh tah ieu pikeun pijambangeunana siger urang naon urang babad oge tah. Urang babadan teh supados katawis kitu tah ieu teh masih keneh kadal keneh baraya tuh teu cenah naon ieu teh perlu proses anu panjang gitu dan melelahkan. Tah geuningan sararea ayeuna tos mulain apalnya kumaha hesena ngadamel wayang teh gitu. Tah upami masih keneh aya anu nganggap wayang teh mahal amat sih tah ayeuna tingali proses demi prosesna geuningan nya. Henteu sakedeung jeung deui meureunan kedah meureut uteuk dina harti meureunan kedah mikir-mikiran tah kitu baraya da ieu teh seni. Nya teras deui ayeuna urang supados naon tungkul tah ayeuna urang papas palebah dieuna baraya tah urang papas heula tah ieu teh kuncina nya supados wayang teh tiasa tungkul katawis tungkul tah ieu kuncina ti dieu tah urang papasan palebah dieu janten keteh aya sapengkereun jamang si irung teh tah. Mangga ieu teh anu naon anu nuju diajar sapertos kuring kieu urang diajar sasarengan gitu ulah aya guru atanapi naon lah abeh silih bejaanna teh henteu kararagok gitu. Abeh siling koreksina teh henteu kagok oge gitu janten urang siga babaturan we gitu. Mangga ieu teh upami aya manfaatna atuh candak gitu tah. Upami eueuh mah atuh itung-itung hiburan we atuh naon ngareureuhkeun tina kacape tos aktivitas gitu tah baraya nya. Teras deui ayeuna urang ropea ieu bagian pengkerna tah bagian pigelungeunana sami oge ieu teh tah
gelung urang teuk-teuk oge 2 ramo wae tah teras deui urang papas oge sami ieu teh ieu masih keneh kanel baraya tah ayeuna urang pertipis deui tah kumargi aya wayang mah mingkin luhur teh mingkin ipis kitu tah teras deui ayeuna bagian tah ieu bagian utah-utah baraya naon ari utah-utah teh jeung naha bet dinamian utah-utah meureun ieu mah da ieu teh anu ngelel dina gelung wayang aya nu berbentuk garuda aya nu berbentuk oray kitu tah ieu teh gelung cupitna ngangge utah-utah biasana ngangge oray tah anu ngelel kapengker teh eta meureunan pedah kitu janten diutah-utah we kapungkur meureun sepuh nganemianana kitu tah meureun eta mah manawi gitu baraya aya nu langkung paham mangga urang diskusi tah urang sharing-sharing lajeng deui ayeuna urang kana pengkerna ieu teh masih keneh kanel baraya urang ipisan kumargi supados engke di mana ngarautna teh teu bangga teuing jeung henteu seueur teuing kitu ngarautna di mana ngabedah teu nepi ngabaladahna teras wae ayeuna urang ropeai bagian beuheungna oge sami teu cenah naon ieu teh teras tuh geuning geus mulain ka tawisnya baraya ieu piwayangan Gatotkaca teh tah kirang langkung sapertos kieu heula baraya nya kin urang sambung kana proses anu salajengna seueur keneh jeung panjang keneh lalampahan tah sakali deui meureunan sim kuring saung wayang daraut hatur nuhun anu saageng-agengna cag